Guys, jagoan orang mata can bosenan mah ulin di dia can daekeun diampikeun ka itu tuh. Sok aja beredan pantau. Tuh. Heureuyaan tuh hayangna teh ulin heula di dia matak urang nyadiakeun lap mun geus manehanana geus bosen ulin tah geus bosen ulin ka kara. Urang dipangku ka ditu tuh. Can bosen ulin mah di dia kitu we tah. Tak antep we sabosenna biasana mah sakadeung dia oge pokok boseneun. Kalau dia asupun ka ditu tuh. Mau jebredan kana panto. Ya si Jalu hayam nu orang ya kurang dikukut nanti di 2 bulan ka tukang meureun. Jadi manehanana teh asal nama rek dipunci pake ngaliwat jeung barudak teh terjadi. Cek urang teh entong dipunci cekarunya. Nah jadi nurut ka dewek ayeuna ye. Ngagugut cenah ka urang caritana teh. Ya kumaha ya can boga duit yang beli simut ramuanana manehanana hayangan mun kesepian ya. Ngamerana sarua kesepian ieu teh. He jalulah ku aing mangmelikeun. Batur maneh ngajian budak heuh sing loba. Ngajian budak kade, mun teu ngajian budak sia ku aing. Jadi dipuncit. Jalu. Jalu. Jalu tuh nya. Tuh, ayo geus rek bosenan Jalu. Dia. Dia. Siap ka dia. Siap teh, maneh mah suka yang dipangku bisa sok turun. Turun. Jalu. Turun. Turun pindah ke kanan tuh hanap. Jalu. 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 Turun lah pindah nah. Ngampi enak geus rek magrib. Ngampi. Orang sok era we euy keur buka sawah tuh. Sok adaharan pare tuh dah soalna keur pare alaeun bulanna ayeuna. Di dieu mah ieu. Bebeja we dewek teh ti kamari hampura hayam nu urang cing teh sok ngadaharan pare. Soalna si eta mah moal beunang ditewak. Iwati kudu ngamaruhkeunana meureun mun bogana ku urang ieu. Teu teu bogana mah ieu teh lingas. Nah pas ka urang ayeuna jadi bager karek 2 bulan ge. Seurih si Jalu.